awewe curik Pak mimin dicarekan ku salakina enggak saya nama rudat mimin rumah tangga jeung maneh mah balik ka mana balik jeung sia tong aja dong di Cibarengkok mimin curik bapak mah kitu tega ka mimin tong leweh nyewa sia teh geus kolot oh bapak mah tega sia teh carakeun hayangna baheula ingat tuh bapak baheula keur hayang ka mimin ingat tuh sia di kebun sampah ingat tuh ingat baheula di kebun sampah na gawir mimin dikungakeun ku bapak sia ingat tuh majarkeun ka bapak tanggung jawab sia eta cek lalaki kumaha lalaki kuat abah lalaki nah ganeng mimin eta mah masa lalu bapak mah kitu enggeus pokona mah aing mah geus teu sudi rumah tangga jeung maneh balik sia balik mimin mungkin tarik curigna bapak mah kitu sungguh tega mimin nyanyi bari ceurik kumaha ceuk salakina mimin hapus air matamu tidak akan bisa luluhkan hatiku pokoknya mas ya ini di Cibarengkok neta lalaki kuat asal kang gagahna we ngeureunnan di Cibarengkok eta masalah bapak mah tega meureun kumaha ya budak geus dua Pak lah ala kadar budak aing teu ngilu ngahejeun budak bawa ku maneh meureun kumaha mimin teu boga kulkas wae bawa jang maneh ari coet baik wae aing teh hayang coet jeung hawu gubuk sia bapak mah meuni kitu meureunnan kumaha mimin teu boga parabot dapur sakumplitna jang maneh ti mimiti saeng jeung bobo kokop bawa bapak mah kitu meureun di manehna mimin ari diusir mah teu boga imah heg jang maneh aing maneh nyeun deui meureunnan bapak kumaha imah dibikeun ka mimin aing ngilu